Oke, tuh lumayan. Rewasnya asli. Kuat 2 kali hari rewas. Abah weh. Orang dia arapalna AA nyebutna tong sok ngaruksak panggilan. Tah gitu. Ya kita ditemani salah satu kontainer YouTube. Iya, Aulia Tasya. Oh iya, Tasya Aki salah deui wae aduh, ampun. Kurang pemasukan berarti wae enak jeung nu kamari dihijikeun jadi sabaraha hiji. Oh iya. Hah? Stilunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ka Allah subhanahu wa taala rehna urang sadina waktu saena tiasa sasarengan patepung lawung pamrok jonghok patepang wajah tiasa riung mung pulung bongkok ngaronyo kahaturan wae ka dulur-dulur da dulur hungkul di dieu nya pokona teu bisa diabsen hiji-hiji ku muka sadayana wargi-wargi nu aya di cingcin di sabudeureunnana siburing sapara kanca samarati keluarga besar Saiful Hajat ring-ringan ti Bapak Iwan kalih Ibu Heni. Oke, dengan ti keluarga besar pengantin istrinya Neng Asti Aulianti anu parantos reng distrenan parantos mungkas alam lalagasan ka alam rimbitan anu parantos kenging jedona kanggo ka AA Saiful ti keluarga besar Cianjur. Aturan wilujeng bahagia kanggo kedua mempelai pamugi hidup duaan aya dina kabagjaan Neng Asti sareng Cep Saiful pamugi aya dina kabagjaan jeung janten keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Oke, kapun Adi Adarso panginten haturan salam tepang ieu aya 5 tahun kareka dia deui. Aya kene SNA. Kontainer juga. Langsung dibagiakeun panginten aya pamunut lagu ti Mang Yana ieu nya. Hoyong request laguna lalakon hirup mi HP terus waaka kirim waaka mah lain lagu meureunnan. Minta laguna ieu mah. Nya lagu nama lalakon hirup sareng mi HP kirim-kirimna kanggo ka Baraya Bringka sadulur. Wow, aya Baraya Bringka aturan Bringka ditu Bringka dieu Bringka cincin Bringka warung lobak. Yo urang kesakeun urang kapayunkeun laguna pamunuti Baraya Bringka. Oke tiba laguna tiwa aka kanggo Baraya Bringka laguna lalakon hirup. Yo, aya lalakon hirup waka nyangakeun laguna tabis pambuka disarengan ku reng-rengan Bisma Sanpitan disarengan oge aya pun Adi aya CS Ruhiat oge disarengan ku pengeras suara sound system audio Soundchen. Mawa diri dina nyorang kahirupan anu pinuh ku gogoda kana ati perih asa bingung pikiran Gusti nu agung bitulung asa aneh mikiran pola manusia komo boga rasa ngewa hayang puas hati ngakalan sateka pola ngajar tugena diri sumerang cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasahan najan diri
nyeri perih teka rasa la haula wujud abdi ngadoa yang akan kawan waka pamugi lagu ya katampi kalian kabingahan anu mana waka mangga cobi kapayun mawa diri dina nyorang kahirupan anu pinuh ku gogoda aya puas hate ngakalan sateka pola najan ku kena diri sumerang cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa la haula ka Gusti urang ngadoa mawa diri dina jorang kahirupan asa pinuh ku gogoda kana hati perih asa bingung pipikiran Gusti nu agung neda pitulung cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa la haula ka Gusti urang ngadoa cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa la haula ka Gusti urang ngadoa ada ya persenan itu dia. Oke teh hilap sim kuring ngahaturkeun salam kawilujengan ka sadayana keluarga besar nu aya di Cingcin oge keluarga besar nu aya di sabudeureun dialah pokona mah sabudeureun di daerah. Oke teka kantun wargi-wargi nu ti Cianjur oge ti Curug Tilu nya ngahaturkeun aduh ai kontainer manjana beak ti karep euy. Ampun tinggi. Ya, reng-rengan Kang Ahmad Johan, oke reng-rengan Kang Nunu salah sawios konten kreator Curug Tilu nya. Salam baktos di Abah Hadis, oke Bah Hadis oke salah sawios di kontainer YouTube Natasha Kila. Oh iya Tasa, salah wae. Aduh mesti dipotong deui. Masih nyarengan Kang Wawa Aka laguna anu kadua nyaeta dina laguna Mi HP duka Mi HP kasaha tadi teh da canepi ka dieu mah. Ya. Lamun bisa tong di PHP-nya langsung ke dia Wawa Aka. Saparantosna Abah Hadisage aya pun Adi aya CS nu tos teu birek deui di Tatar Pasundan nu aya di wilayah Saguling anjeunna salah sawios top skor wae dina masalah musik nila. Cingkin keur balong yang kabalong neangan keur Lukmas eleh wae. Incu apalin kenehnya tara kadige akina sakitu kedul ngarangkul aslina. Gitu. Oh ngarangkul ngewa. Ngagabrug apalin keneh.
Wis kelas hiji cenah dedek teh nya atuh sok. Ya orang kasakan can kayak mun menang ceritanya doakan abah sing menang saweran di dia lamun menang merenang ku abah di pasihan ka incu ieu mah bieu ngan lamun teu menang membeureun urang sangakeun we ka akina. Yuk separas tanya kolong tengah waktu sambil persiapan para artis anu baris tampil oge aya CS masih kene petembikan nyal si abong di babaturan maneh nabeuh menta mik hiji atuh ka sound system. Era tuh Pak Iwan nempo wae kadi. Cek Iwan teh cenah si anggal ku temni abong. Udu dah yang panghulan. Teu karasawannya aduh lalampahan urang di tahun 2004 geus jadi tereh jadi aki atuh. Ya mati 2004 tapi kainnya juga dilakeun da incuan. Lengoh wae atuh deh. Meganu geuneuk maleuk jeung pulau ngawagu tepuguh laku hiliwir angin tilamping nambah kingkin sumarambah kaya diri japati oge teu sudahi berang tapi moal lali nepungan jangjina sanajan kieu jadina sanajan kieu jadina karena lalakon hirup deui eta bal tok direkam bal mi HP ieu cinta ulah rek disapirakeun tresna ulah rek digeugeuleuh ngan ukur anjeun saukur anjeun wayana nu baris nyorang dina kabahagjan nganajan anggang tacan kasorang diri tetep kumati kaasih mimiti asik bantuan angah terberes ya lagunya wayana alhamdulillah ari ngaran Yana dina akun wa akanya mau ditanya atuh ku urang oge apa ieu wa aka nyawer tara di tep we terus Abah ade aya oke siap Raden mah siap meganu geuneuk maleuk jeung pulau ngawagu tepuguh laku hiliwir angin tilamping jembah kingkin sumarambah kaya diri deh kamananya japati oge teu sudahi berang tapi moalah itu ku adarso nepungan janjina hatur nuhun asik
mi HP ieu cinta adarsa nu bager ulah rek disapirakeun mi HP ieu tresna ulah rek digagaleun ukur anjeun saha ukur anjeun nu baris anteng dina lamunan sanajan anggang daya kasorang diri tetep mati kaasih mimiti Abah Ade lagi Abah Ade mi HP ieu cinta ulah rek disapirakeun mi HP ieu tresna ulah rek digegeleun saukur anjeun saukur anjeun nu baris anteng dina lamunan sanajan anggang tacan kasorang diri tetep mati kaasih mimiti. Iya. Mau dipasihkan ya tak? Nuhun. Mau cerker budak nuhun waka nuhun. Baik. Lagu naon cenah? Heun lekana naon? Oh. Oh. Cek batur mah kadinya kudu nabinya bieu teh. Tuluy ka cek adarso cenah. Oh, bebas. Hampir nyambung nu jeung nu bieu itu enggak nah cenah nu bisa jeung angga. Ya sok. Sok. Mawar bodas di saya ngadukung adarso karena mawar bodas. Ngadukung. Oh, belah mah cair. Naon nu penting mah pinuh we dus gak. Sok. Bebasnya orang dia mah arapal yang juga hadis mah teu kudu duit wae dek ku esen dek ku naon ge. Are ku beas ge Oh, ku beas. Sok bah, sok. Wah. Sok. Abah-abah kita reunian di sini ya. Sok. Peperihan tahun kamari orang nabuh di dia nyari hati. Kakareker ditutup kudu ngeusan pan eta lockdown teh hari teh. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur Kumaha? teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya tempat kerniuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing bah kapayeun bah nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila kangala sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge asa ngalayang teka sawah tianggana teka pikir di tadina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun sekali lagi Pak teka sawah tianggana teka pikir ti tadina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun asik dengan abah-abah yuk kasepuhan unggul ya reug-reug ari kieu teh Oh, kaparayun ah. Si Kacang.
tong loba dihitung bah anggar sakitu Oke, ente pan hungkul. oh entepan Yang dipikeun. kayak yang ngalengis ya Siapa enggak? Siapa lah. singkat Mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji lembur teu karasa capen sabab aya nu diteah. saya beun Hujan angin berdar gelap daya tempat kerniuhan sanajan awak rancut teu paduli kajeun teuing. asik apa ada jamrut Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala sugan teh moal dagal kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge asa ngalayang teka sawah tianggana teka pikir tita dina lamun bakal mere saweran ulah sok kahanap kabeh pikiran pi panyakiteun pikiran pi panyakiteun awur teka sawang tianggana teka pikir kita dina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun sakai deui teka sawang tianggana teka pikir kodok deui tita dina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun. atur nuhun abah ye tadi mun teu turun mah diteruskeun bieu oge nah moal rek hanjelu kadinya teh ulah teh menang 20 deui eta ulah lagu eta ulah untungnya ulah angga sok sedihnya mana lain lain resep nu ramena ibu-ibu ngadon maroro saweran ya lumayan lah Kak ya mah demi keadilan sosialnya demi keadilan sosial anu moro dihanap khususnya anakna artos anu murah kana taneuh anu murah kana panggung mah itu milik perusahaan ya nggak boleh ya nggak boleh ya karena di sekeliling panggung ini sudah digurat pakai kapur ajaib ya jangan kalaupun misalkan mengambilkan ya maro lah mun murag 4.000 2.000 ewang 2.000 kaluhur nu ewang ke handap so ya yang lagi di CS Ruhiat kita bareng-bareng aja ya di sini ya maaf yang mengkumsan kan kata asapur tapi aneh itu Sony mah katulungan wae soratnya pemopo di bijil Oke, uji tembang lagu ngalengis ciptaan Jack Udin. Ya, alhamdulillah lagu ieu viral. Nanti kemana enak budaknya si Udin ya? Ulin Cipisaro deui. Oke, sadajana para artis dipangker, aya trio oke, aya pun Adi pada nyanyi iring binga pakaulan. Uji tembang pengitanya saja khususnya kanggo ka panganten haturan wijengnya mudah-mudahan sakinah mawaddatur warahmah. Amin amin. Oke tembang Kak tim kreator anu di Curug Tilu teh nya. Kang Nunu oge Kang Johan tadi rasa. Ngalengis diri Kebrokol sanana. Nun inget ka anjeunna rumah sabdi
meninggalkan nana hampura api teu bisa nahan diri buka perinan sifat tingkah anjena nunga nyeri ngalengis Itu nongannya nyeri atau angga nongannya nyeri kah itu? abi Yusin. itu surat masyarakat cincin kolot ya hasil karya Jack Udin sok anu bari maroro sok acan Gening kieu rasana mun inget kana dirina ngalengis mun inget bukannya anak tapi nah jero pikiran dugikeun anjeun betegang ngalengis mun inget bukannya rina sadarkan anjeuna membenarkan anjeuna pikiran di anjeuna kahayang di anjeuna ya Allah rumah sapi can bisa moho kenana sikat ngalengis diri mun inget ka anjeuna rumah sapi nu megatkeun rasa hampura api teu bisa nahan diri ku kaperinang ku sifat tika anjeuna nunga nyeri sok ibu-ibu asik Gerakannya samakan. Kiri dulu, kiri. Sekali, dua kali. Liur deh. Dua kali atuh. Kiri, kanan. And one, and two. And one. Sok pegelinu. Dan baik Pak Balita ke sekolah ieu ah. Baiklah. Leo ge sakieu ge juara kahiji kamari lomba tari. Sikat. Atuh geuning ieu rasana mun inget kana dina ngalengis mun inget bukannya anak tapi nah jero pikiran ugikeun anjeun betegang ngalengis mun inget bukannya rina pasadarkan anjeuna pambanarkan anjeuna pikiran di anjeuna kahayang teu anjeuna ya Allah rumah sabi can bisa moho kenana sikat ngalengis diri mun inget ka anjeuna rumah sabi nu megatkeun rasa asik hampura api teu bisa nahan diri ku kaperingan ku sifat tingkah anjeuna nunga nyeri satre deui nangis diri mun inget ka potongan Abah Adi Sabar.
rumah saabdi nu nyerai kenanang hampuran bisa nahan diri buka perina sifat tingkat kenangan nyeri buka perina sifat tingkat kenangan Moal ini mah Kak. Moal ini waktunan murah di panggung. Soalnya geus di kapur ajaiban tuh kalah mang nyaro. Dina ieu lagi mang morokeun hungku sadi. Teu naon. Aya salat siban. Ya, alhamdulillah saya kabiatur nembel tembang nang aleungis. Ieu budak saya tuluy joget wae nyawer acan. Tok. Hah? Domba kuring Domba sia. kuring bae cenah da inu ngamodalan atuh katong pedas di budak pada budak orok nu menta teh digugub bere daya indungna. Lain domba na leutik keneh. Tembak ya atuh dan leutik kudu leutik deui meureun. Dede. Ya, saha deh. Al artis ya sadayana. Dede iya. Dede iya. Salah sawias keluarga besar Bisma. Iya, betul. Putrana Bapak Dada. Gusti Nu Agung. Teteh, kebutan abi. Damang. Tok. Iya sini. Lagu nate hoyong. Jangan dilempar. Aduh. Untung teu katinggalin si Angga. Pun baik teh katinggal lagi. Bos. Oh, bos. Paji, damang paji. Iya, Paji. Atuh nuhun pisan ya. Pantesan teh tadi kerenyet empal pandangan. Aya naon teh? Kerenyetan teh naon? Ciri wanci cekolot nang rezeki, tek teh tonojol oh bos. Tiwates. Siap. Satacana domba kuring, nya kumargi sekedap teh domba kuringna. Heeh. Kumargi ye bade angkat heula ka Thailand. Iya, abah bade wudu. Dede sayangnya, tong waka turun lah tapi KBRS mangke. Sok. Kembang Malati, ya lagu viral di Abil Jatika, ya. Cocokan neng dong, leta lidah tak bertulang. Jeung aya patwa deui. Oh iya, teh jeung abah. Abi teu eureun rokok. Sak. Ngalengis. Ngaliwan panganten. Pun adi ngiring bingah ya. Ya pun anak cep Raden masih sekolah bola heula. Insyaallah kadina. Mawa harapan kembang lamunan antos lami jadi harapan urang hiji mung salina ati senin mati kembang kareman datang tempongan urang bakal nyerang kabajan sikate salirakeun
terbit kamari mugia sing sadana cinta sajati Mugia sing saterasna ngahiji alam cinta simbol emut baca Masih ada? Masih. di papada suka jaga endah mut laksana wangi asih tiduan emut pajak kita Aduh naon cenah. Emut baik ka engkau aduh engkau Abdi kaberuyu yungan nyanggakeun kasadana emot bae tiba aduh kan kurang tepat-tepat ieu hate abdi aduh kan emot bae ka engkau teu beunang dipapalerkeun teu beunang dibebenjokeun teh iya punang sana wangi asih dua emot baca ilangganan di paparan sugan jaga namun laksana wangi asih dua emot baca aduh emut wae ka aduh abdi kabiruyungan kapayun abad abdi atukan emut dipapalerkeun teu beunang dibebenjokeun sikap
bagja tina kana sugan jaga pun laksana wangi asih keluar emot bagja tina kanan aduh buat baik kangen aduh hati kabiruyunan aduh Bukan kopro. Bagiannya Tanti sangka iya. Alhamdulillah tembang parahyangan kasangakeun. Oke. Ngaturkeun wilujeng sumping sadana para tamu ulama nu pamusuping aturan wilujeng sumping wilujeng lenggang wilujeng uji bidangan nu parantos disayeukeun ke besar nu gedung maksud. Oke wilujeng memberikan dua restu kanggo panganten panginten babila pamunut laguna mangga kanggo para obos-obosna di payun kagantun para canolik di dapur panitia hajat sadayana oge haturan wilujeng sumping kanggo ka Miss Meli Guslow Meli Guslow awet ngora bener style nama Korea lah gandeng